Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Video dokumenter ieu diproduksi ke Sindikat for Film Opnamen in Nederland Oost-Indie, Bandung. Mangrupakeun koleksi iFilm Amsterdam, Belanda. Dina deskripsi videona teu dijelaskeun di mana lokasina. Mung taunna disebutkeun tahun 1802 hiji. Videona masih pire atau wabisu. Mun ningali lokasina yakin ieu di Situ Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut ayeuna. Bupati atau Waregen nu jeneng tahun 1820 hiji teh RAA Surya Kertalegawa. Nu jeneng bupati ti tahun 1815 dugi ka tahun 1828. Ieu mah mung saukur ngalebah dumasar fakta sosial zaman harita. Yen acara ieu bisa jadi acara maneh tiap tahun masyarakat Bagendit ku alfukahna Bapak Bupati. Mun zaman ayeuna mah meureun disebutna pesta rakyat. Para menak, amtenar jeung gegeden Walanda haladir. Salian tinggal lauk nu aya di Situ Bagendit oge katingali boh warga pribumi jeung Walanda naraek parahu. Zaman harita mah kondisi Situ Bagendit masih alami. Alam harita nu sakitu endahna teh ayeuna mah geus rea nu dirangsadan pajamanan. Mun ningali lokasi Situ Bagendit nu di alaan laukna kamungkinan di tempat nu deet. Ngalalaukna ge beda jeung zaman ayeuna. Katingali aya semacam pagar awi nu dianyam karep sababaraha meter. Dicekelan ku sababaraha urang. Fungsina pagar awi eta keur ngagiring atawa ningker lauk. Lauk-lauk nu ngarumpul laju dialaan baku sirip kecerik. Aya oge nu digogo langsung ku leungeun. Barudak leutik kolot awe laki barilu ancruk ngobag situ. Salian nu ngalalauk aya oge nu paparahuan. Istuning hiburan rahayat nu basajan tapi matak waas katingalna. Kajebaran wewengkon atawa kearifan lokal antara alam jeung manusia nu masih kuat dijaga. Tradisi ngobag lauk di balungan atawa situ di zaman kiwari mah tos jarang, da kondisi alamna tos beda. Jadi inget kadang ding asmarana jam paring hariring sang hyang Kang Dede Winyagiri. Hayang balik ka bihari, mulang ka alam katukang, sangkan hate litur paler, teu ngoleang sumoreang mieling nu geus ilang, gandrung nu geus kalarung, tibelat mangsa kaliwat. Mung sakitu kopi atur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna tilu muda, muna muda, negeri indah telah para hiangan keimpungan semua kapandang endah alamna turta seni para hiangan. Para hiangan, para hiangan, kakang jarang tiba
jarang parahyangan ngajadi baku sarakan siwi pajajaran parahyangan tanah katresnan negeri indah mau tak betah merenah turut meninang parahyangan tanah kaheman pangesi hirup baba somia adik kasih. Parahyangan benghar wisata alam tergantung seni budaya. Duh, parahyangan didondon kepala rea nah jadi tempat wisata. Parahyangan gunung lautan rejim masih sirna mutu endah katinggalna. Duh, parahyangan seni budaya numang rupa-rupa kapasur sakuliah dunia. Parahyangan kekoncara tiba ngelah kau bentar mancanegara. Parahyangan ngajadi pakusarakan subuh siwi pajajaran. Parahyangan tanah katresnan negeri endah mata betah merenah turut manina. Parahyangan tanah kaheman pangesi hirup balaba somea adek kasema. Parahyangan benghar wisata alamna tekantun seni budaya. Duh, parahyangan didongdon kubalaya ngajadi tempat wisata. Parahyangan gunung lautan rejeng basisirna mutu endah katinggalna.
undangan seni budaya numang rupa-rupa kamasur sakuliah munya. Parahyangan Hadiring alang tembang hayu urang milu tandang tak tandang di kota kembang Bandung kota kabudayan Halimpu kurung angklung surat tepung jelang pantun di pusar parahyangan Pasundan sungkem katresna. Pasini miara segesan subadaya jaga budaya pupus tali paranti ngajunjung darajat bangsa hadiring tandaning eling halelang tandaning tanda pahayang ayang-ayang moal seni melanju. Hadiring alang tembang hayu urang milu tandang tak tandang di kota